ngan ka Quran mah tuh siana akur jeung tuyul atuh maca Quran karena Allah apa lain heunya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan. Kamari mah urang aya Syekh Aziz di Amerika California lain jeung sambaranga eta Masya Allah keur ngobrol nyaritakeun abah naya ceuriknya Masya Allah kadeuleu ku nyana ceurik beres geus ditanya kukula hadir nyaho begitu diajak ziarah ka Pulau Cangkir jeung ngararas aya foto abah di dinya kunyana dikiki ini yang kemarin hadir di Cilongok atuh emang ieu urang Cilongok cek ulah ya Allah ya nama bisa nempo ke arwah Gusti aku gitulah ahli toriko nu geus jadi Naqsyabandiyah nyana selalu dipantau ku guruna ka mana bae guruna terus memantau nyahoeun guruna bahkan begitu nyana aya di dieu guruna terus ngobrol dipotona dideleukeun ka kula sekitar umur 95 tahun nyana guruna yang tadi ku sekolot janggotan coba di dia loba nu janggotan mah ngan beda tuh janggotan tah eta masyaallah zarah ka ditu kaluar batang hordengna ngageser tek 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 Habib Lutfi Syekh Zaid jeung nyana ngageser cek Habib Lutfi aduh Habib Sahibul Makbarah Abdurrahman cinta senengeun ka Syekh Aziz Masya Allah jadi merenya nama jeung para arwah teh ngobrol kos saja pendi jeung kuntilanak itu sama akom itu mama kom lah itu ima ieu atuh mantak diangkat nyana pernah diangkat jadi panglima setan alhamdulillah geus resmi nyana panglima setan kanyawanana mun aya bangunan gitu bangunan 2 tingkat atau 3 tingkat teu dieusikan nu ngeusiana setan teh bangunan mah kos kitu teh rohna imah adalah penghuni ketika eueuh diganti tah setan aya haji pendi kan ya tok setan kabeh nyingkir cek setan kenapa ada panglima kieu mah nyana marah ka kula diangkat gitu marah kiai sembarangan bae kan marah kula apa salah kula seuri bae kula seuri sebab kula ge nang informasi ti kapten setan kula seuri salah nyana can pahameun bae marah pas aya awewe si mbak dicetrek we trek suit toel nah panglima setan heuheunya di imah main remote TV eta kerja di panglima setan nya kumaha gitu duh aju ngaku nya heuh atuh ikut mah teh aya piagam nang geus penghargaan urang tes kabehan lainnya nama jadi panglima setan ge anu kuduna mah tauhid kapan anu gulak-gilak di jero hate urang teh anu kuduna mah syariat tu gulak-gilak di jero hate urang teh anu ngamaenkeun urang teh kuduna mah tauhid syariat tetapi urang teh kapan dipaenkeun teh ku nafsu ai nafsu kendaraan setan berarti urang teh panglima setan mejeuna aya nu leuwih dahsyat tibatannya ge di dia Haji Pendi aya lamun Haji Pendi diangkat panglima aya rajana di dia saha cenah ge alah loba lah pokona mah ulah kaget Haji Pendi tedep Haji Pendi mah rada bawahan saya teh aya rajana di dia raja setan di dia aya mana lah pokoknya mah engke cenah hayang nyawa belah hareup apa kanan apa kiri belah kiri kabeh
deket apa jauh ngarendeng. Iya keur carita urang kabehan teh ya jadi panglima setan sebab ngahayu-hayu ka hayang setan. Urang disebut panglima setan mah embung ai kalakuan horengan urang. Atuh Ki Haji mending tilok maca Quran osok nge-SMS ka jahe emang lain setan. Aya bae papanjika da. Saya tak lah lain sasaha jurig punya lah jurig. Aduh Gusti Allah mantap ya pencucian otak ya kuari di dia teh. Oh aing horenganan jadi kepala setan, panglima setan, raja setan, ngaku kuari jaheuh mun can dijabarkeun teh rek ngaku barang geus dijabarkeun jaheuh horenganan itu mantap kula teh asa-asa ngomong jeger-jeger bae emang kurang kula jelema ieu setan da baca sapira ngomong jeung setan atuh. Lah murunan kiai ge setan itu gitulah meureun itu sesama setan jangan saling mendahului lah. Aduh Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun tina godaan setan nu mantak urang ngaji ge supaya urang jauh ti setan. Aya nu kieu kiai pancena kula maca Quran bae tapi tuyul asu cenah tuyul embungeun ka Quran mah tuh siana akur jeung tuyul pet atuh maca Qur'ana karena Allah apa lain heuh nya atuh asal teu karena Allah berarti eta setan kitu bae sih ulah heses kos kori eta teh ngumpat tapi karena Allah masalah bisa. Saat pengajian Abah almarhum di lalaki hungkul nyana milu ngaji di jero imah mawa kitab dilarang ku Abah ulah milu ngaji di dia wewe mah di dia mah khusus lalaki tuh di Kisoleh awewe mah jeung di tempat-tempat lain teu meunang minggu hareup nyana milu deui carekan deui ulah ngaji ka dia mah lalaki lah kula macana geus kolot ieu lain kolotna pan tetep bae kolot budak parawan atuh pan bibirna mah opat-opat ke teu bikagewe sarua ulah dilarang minggu hareup nanya nang milu deui nyoret cenah kula mah kiai resep cenah teh jadi kula gori resep nyoret kitab caregan milu bae nya jero geus atuh sakabat teh deuk milu mah ulah di luar hiji tah di jero ieu mah ieu kunci itu kunci yang keluarga beh milu di jero geus ke minggu hareupna sorangan ka diana aya nu milu biasa sok maju di mana emang mau cilongok tapi teu meunang jauh kiai teu meunang pan ngaji bae kula doang sorangan kula milunya ye aing ulah jadi carekan lain lalagan tapi ku hari meunang di jero jeung keluarga teh kula ge milu ceukna sia carekan ke kajeun milu deui mali bejakeun ustazah milu deui carekan deui ku Abah semua batur sakiaran teh jana milu sorangan carekan deui terus ulah terus gadina duaan aya deui ustazah nu milu nyoret terus gadina diulah ku Abah total geus aya 10-an kabaralik kabeh ai ka dieu mau angkot ai ka dieu sa mobil jana kula di jero bae cenah ngajina ge ieu mah nu warauh doang aduh tetep diulah
tetap diulah keras ulah kadina lantaran marawa kitab tama marawa kitab nyoret daripada nu lalaki di dieu itu bawa kitab ya itu mah cewek ge bawa kitab dia mah cowok ge bawa mau halu doang ya. Akhirnya terus dicarekan deh ulah tetep baik ulama nyoret cek milu hayang nyoret akhirnya dimenang geus satu di jero ulah mau batur deui henteu cenah geus kadi kadeuleu bari ku batur minggu kadi milu diulah tetep per detik ieu diulah pukul lagi kan diulah nangis bikang mah di mas sawedak sagincung geus beres sakit teu kudu ngaji daripada ngaji haju menta ka salaki mendingan teu ngaji tapi nyana nangkara atuh beres sakitu bae sia mah tah itu kudu hese we mangaladenan salaki beres kadieuna loba santri-santri jeung ustazah nu marilu teu katahan geus akhirna belah wetan di make hahalang teu kadeuleu lalaki jeung awewe teu kadeuleu geus nyana ngararaje marawa kitab awewe teu nu baroga pasantren anu baroga majelis atawa anu ngaragahan ngaji barudak awalna bakos kitu tah kabelah dieuna terus makin ngalobaan haju ambalaya tetep diulah geus awe ulah kudu ngaji geus asalnya rukun wudu rukun salat dan puasa urusan salat jeung rukun puasa munggah haji kitu keneh geus asal pepentingna mah jampe mandi eta pepentingna mandi junub mandi haid nifas eta pepentingna mah geus jauh sakitu geus teu kudu ngaji geus di imah ngebersihan kaca eta sapu piring kunyana dirapihan salaki datang ti jauh keneh dihormat nyandang geus nangtung bede lawang salaki 10 meter keneh tah geus dipapag eta tanu pentingna datang langsung sasalaman cium tangan ragap kantongna siapa sok aja tungtungan teresep aing mah tah eta hebat bakos gitu tah tanya kurang kak emang kendaraan gitu kendaraan jalan lupa ingan capein amat beli motor atuh kak duit da euy anting kula jual kongkorong jual jang paranti ngaji sukan ngeunaheun kana hate masyaallah tiis kulkas tiis leuwih kulkas pamajikan urang ieu mah pan hau panas sungut bikang aing leuwih panas batan hau teuing penting aing mah geus teu ngeraheun kadang sungut aing asa redang tah eta apa kitu bae nungguat Isna diuk salah kita bawakan cai tuh kan hayang kopi kakak ente naon tuh teh manis ente naon tuh teh susu hayang susu sia aja mah atuh masalah cek janda paranti kakak ieu kan ngeunaheun tah nah iya awewe geus teu kudu gojang aja teu kudu sebab ieu fitnahna gedean ngaji batan henteu cek salakina keur ngaji mah keur teu ngaji mah tentrem cenah ibarat ngaji hutang melulu gedeng-gedeng bon puyang
Tapi aya oge nu kieu alhamdulillah cenah kiai keur ieu mah tilok daek salat majikan barang diajak ngaji ku ari salat beuteureuneun datang ka kula ge teu ka urus stres beres jawab. Nah iyalah ieu keur nyaritakeun hajah husnul khotimah. Nah iya jana naon gitu kan cikal bakal ngaji di dieu teh teh almarhumah aju cintain jasa katuan syehnya nama dagangna dagang kalapa mawa kalapa bogana kalapa unggal haul datang ka maot sabogana kalapa kadang sakol kadang-kadang atuh kumaha bogana bae eta ieu hajah husnul khotimah ge bagus terus wasiat cenah hayang di salat kula ge geus ngajame maot geus ngomong deui nya naik minggu gampeurkeun terakhir bari ngadaregdeg kula cenah ieu minta doana kieu geus ngadaregdeg bae awak kula mun paeh cenah pang salatkeun nya jieu tu kuari bae cenah salah seuri kula sok lalagaan yai mah Ya Rasulullah salamun alaikum